tuh ya. Nah, iya. Aduh, kayak rumah kelan itu. Tuh dia ke penarikan we. Isi rasakan. Itu so romantis itu. Mesti. Ai ga. Kuat deh. Wah, kudu lah. Oh, Abi. Yo. Salah. Ngiluannya. Gabung ya atus. Buru-buru panggil. Dah yuk ya. Panggil lah. Panggung lagi fotonya bari nyawer. Ya, di luhur di panggung. Tahu salamanya ada. Ka dieu deui nya jalanna. Yang mending kira usaha kan. Oh. Mamang, ayo bangga, sukses. Di panggung kayak kopi maksudnya. Iya, maksudnya sok we pola. Tapi kayak nyobian atuh mah. Ieu teh kopi ieu guys, kopi non teh Palasari nya. Palasari. Ayah isu kerpatu kermeja, ayah berat kesini teyangan, ayah peti kepingin ku baca, ayah di Bandung sebagai Asia Afrika. Paris Banjabat, walau berubah jangan ku lupa. Perjalanan indah seni pop Sunda. Abi Jatika, biar atuh nuhun semangat weh. Nama maling lu. Saya artis. Pilih bade kopi heula. Subhanallah. Iya, Sampurasun. Sampurasun. Patinggal seueur jami tapi nu ngawalor kempes. Aneh ada kempes. Nah itu. Dia contoh heula. Sampurasun. Malotot gitu kada semangat pada linglung di jalan. Emang masih gitu ngajak dulu. Saya sama. Iya, Sampurasun nyongkolong tinggal waktu anu di luhur hoyong lagu naon? Hah? Lagu naon sampe? Lagunan. Sok ditampung heula we bilah. Naon deui? Anu dihandap. Lamunan. Oke. Lagunan mah lagu Pak Haji Romaira mah sanes. Sanes. Lagu saha? Kang heureuy mah. Aya ega era. Iya, Bapak Hajat. Apa kejeng era? Ulah era. Bisi menik teu rame. Urang paksa Iya. we keur ngeureuyeuh. Satu ah. Duh, calung mekar sani. Kan hanya kalau mah goong nah. Ari goong keur naon kitu keur gantung teh calung. Bangga. Mungkin ngobrol pula. Bapak Hajat, Ibu Hajat, diaturan luhur panggung. Aturan kopi layangnya. Kareke pagi sakali, kareke ngobrol sakali, kareke bareng sakali, langsung rokok. Karek ningali panonna, karek ningali pipisna, karek ningali pipina, langsung rokok. Pasukan batik gue berdiri samping naik kalau panggung yang hadir rekan-rekan apa di antara salam siap kareke pagi
poe kamari seksi nu batangnya poe kamari kareka bareng kareke diajak sering kareke diajak-ajak karek ningali panona karek ningali pipisna karek ningali pipina langsung ya si moyane seksi anu pagi kowe kamari Kumaha ya? Naon ieu? Aduh, kayak nomor kelan itu. Atuh dia ka penarikeun we. Isi sakanana. Itu so romantis itu. Mesti. Aiga, Kulan. setuju teh upami bapak hajat naik ka luhur panggung. Setuju pisan. Ah, Karena dia makan sosial atuh. Manu pamit tos di luhur panggung eta penuh hadat bade dikumahan. Pokoknya mah kumaha duka kumaha nama. Iya, mangga bapak hajat, ibu hajat. Pak Pepe, lah ya Pak Pepe. Ah, Pak Pepe. Sarang Abes dia namanya. Ape, kopi mah. Jangan bapak hajat acan ka panggung mah malah ka nyanyi. Mau ngakeun teh kieu lah ngobrol heula. Eta kita istirahat heula tina ka capeknya. Ayo sih, jangan kesediaan ngobrol teh. Tadi linglung aduh. Gimana ti budal tuh nunggu. Can aya kajadian anu nabeuh ngobrolnya. Can. Can ayeuna we so. Tuh, bapak hajatna. Mana? Eta. Itu tuh. Oh, Ngobrol ke bapak hajat, ngobrol ke bapak hajat. Siap, mangga. Bapak hajat, ibu hajatna, pangantena diaturanna naik ka panggung. Bang Pepe teh udah kenal itu Bapak Hajat. mohon kedah. Iya, Ini hoyong kenal pisan deh. Ya bisa hoyong kopi ka dia. Insyaallah itu atuh. Kopi Palasari. Perjalanan anak geuning aduh. Perjalanan terbaik. Dah, kembali bapak hajat atas naik ka luhur panggung. Mohon. Sanakan laguna coba Bil. Mitra metere. Dusan ya. Urang ngajikeun kana panganten anyar. Saluyu sareng panganten anu parantos di istrenan, urang doakeun heula ieu panganten sing janten keluarga anu sakinah amin. Amin. Mawadah oge warohmah. Amin. Dipatri ku siri asih, disimpai ku rasanya, dibeungkeut memet kadeudeut pragerang ngawarangun rumah tenda. Sinjat nikah lahir jeung batin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mangga pangantenna. Di haturanan naik ka luhur panggung. Aturan mangga kamu panganten diantos. Tinggal panganten teh acan nyaketan ka luhur panggung ieu ukuran moal akad tiasa dilajeng. Udah moal ya teh. Moal makan. Syaratnya mutlak ya teh. Anu dipayun urang taruh sela. Satuju upami pangantenna naik ka luhur panggung satuju. Satuju. Satuju sekali ini satuju pangantenna naik ka luhur panggung satuju. Bil. Bulan. Upami walarana yang satuju sanes kitu larusna. Kumaha tuh? 500.000 tambah 500.000 satuju. Tuh. Beda ini dia. Pangantenna nyasar diuk ngarene. Menadadan direnceng-renceng. Geus biasa dailah harna bapak hajat pada anggonnya usare. Dina poe ayeuna bapak hajat berbahagia kepatoen ingin pisan asa duduan. Dina poe ayeuna bapak hajat dan godok kepatoen geus pisan asa dunya.